pangna muridin untuk menetapkan ayatna Allah min kudu make dalil sagala min adamil wusul ilaih ku ayana muridin tersebut can tepi ka Gusti Allah. Can usul ka Gusti, can tepi ka Gusti Allah. Maka perlu berpikir. Da can tepi nu tadi mah geus tepi muridin mah. Tepi langsung. Oh, ai muridin mah can teu liuk sajam ngaji kieu lebih bagus daripada ibadah 60 tahun deuleu. Naon sababna? Tapakur saatin khairun min sittina sanatan. Masya Allah. Tapakur sejenak lebih bagus daripada ibadah 60. Tuh. Tadi ayam muradin, ayam murid KBG geus nepi maka Gusti Allah baik muradin, baik muridin namanya wasilin. KBG sami. Jalmi nu geus tepi ka Gusti Allah. Wasilin jama, mun wasilun mufrad, wasiluna jama, wasilina jama tingkah nasab jajar. Nek wasilun hiji meureunana, wasiluna lobaan, wasilin lobaan. Wasilun nek muradin rek muradin lamun geus tepi ka Gusti Allah naon? Hah? Tah lamun geus tepi ka wasilin nah ye. Teu poin kade tadi nu beunghar ti saha harta banda teh Gusti infak. Begitu pula urang maca salat rawat kamilah lamun masih keneh hayang beunghar jang bekal ibadah masih keneh can tepi ka Gusti Allah. Can wasilin. Geus wasilin mah kabeh. Maca shalawat ngagungkeun ka Gusti. Make hayang beunghar sagala. Da beunghar geus ditentukeun ku Gusti Allah. Heunteu. Beunghar ku Gusti, da wasilin geus tepi ka Gusti Allah. Teu make dalil. Ngadoa ibadah we ngagung ka Gusti Allah. Gusti abdi hayang rezeki, ngadoa eta mah ka Gusti. Ibadah ka Gusti abdi dibeungharkeun, Gusti abdi beunghar. Ya goniu teu tibana ka urang, gonin Allah tiba ka ketika Allah masihan kabeungharan ka urang buru-buru kaluarkeun deui dan Gusti Allah. Da Allah teh maha beung. Sabab yakin Allah beung. Nu aya dikaluarkeun. Allah maha beung. Bakal dibere deui. Nu aya dikaluar. Allah maka mere deui. Tuh, aya goni-agun setelah buk, aya aya teh dikaluarkeun, mana bisa nganggap teu gableg ka Allah eta teh. Nah, jangan digoyang-goyang oge. Sok pikiran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah lana bi fitil arifin, Allahumma aftah lana bi futihil arifin, Allahumma aftah lana bi futihil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tadana dan ban ila ghafarta wala hamman ila farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan hiya laka ridho illa qadaitaha ya sarta ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik du sa'atin min sa'atihi. Darapon yen nganapkahkeun, yen kedah nganapkahkeun saha du sa'atin, du si'atin, jalmi anu ngagaduhan kajembaran, min sa'atihi tina kajembaranana du si'atin. Al-wasiluna nyaeta tegesna jalmi anu parantos nepi kabeh ilaihi ka Allah. Aya isyaratun tegesna isyarah ila halil wasilina kana tingkah jalmi anu geus nepi kabeh ilaihi ta'ala ka Allah ta'ala. Fa innahum maka sa'nyana wasilin lama kharaju samang-samang sak kaluar wasilin min sijni ru'yatil agyari tina buian ningali pirang-pirang salian Allah ila fadha'it tauhidi kana arah-arah lapangan tauhid wa kamalil istibsari jeung kana sampurna waspada hate. Ittasaat maka narima jembar naon masapatun nadrihim palakon ningali nawasilin, palakon berpikir nawasilin wa upido jeung diluberkeun alaihim kawasilin naon ulumun pirang-pirang ilmu wa asrarul ilahiyati sareng pirang-pirang rahasia anu bangsa kapangeranan. Pasoru maka jadi wasilin etayamuddun pada ningali ieu wasilin pada ngadawakeun ieu wasilin al-ghaira kajalmi sejen wayatasarrufun jeung pada molahkeun ieu wasilin fi awalimihim
dina pirang-pirang alam nawasilin yamuduna pada melong yawasilin al-gwiro kana lian Allah menang kajar kaya perkara sejen wayatasarufuna jeung nasorupkeun yawasilin fi awalimihim dina pirang-pirang alam nawasilin al-batiniyati anu bangsa batin kaya pasya'u halna karep dewek sopo wasilin ini semua karti di wae nya gitu can sakabayang geus sarua ieu waman jeung kedah nganapkahkeun jalmi kudiro nu dirupakeun saha alaihi ya jalmi naon rezekina jalmi asairuna nyatana tegasna jalmi anu berlayar kabeh ilaihi ka Allah isyaratun tegasna isyarah ila halisa irina kana tingkah jalmi anu berlayar kabeh nu menuju kabeh ilaihi ka Allah puhima pahmun paham muqaddarun dirupakeun alaihim ka sairin bi arjakil ulumi dina pirang-pirang rezeki pirang-pirang ilmu wal puhumi jeung pirang-pirang paham mahbusuna anu dibui kabeh bi mudikil khayalati dina dirupakeun dina pirang-pirang khayalan warusumi jeung pirang-pirang tumpukan-tumpukan yunfikuna ngainpakeun sairin mimma tina perkara atahum anu masihan kaya sairin sa Allah min fadlihi tina padol Allah minar rezeki nyatana tina rezeki al muqaddari anu dipastikeun ukuranana adoiki aurepek ala goirihim kasadian sairin wayatasorobuna jeung morahkeun sairin pi awalimihim dina pirang-pirang alamna sairin ala qadrima netepan kana ukuran perkara anu parantos masihan kaya sairin saha Allahu Allah aja maha agung Allah wajalla jeung tegasna maha agung Allah alhamdulillah amin tamat talagatnya beuting kumaha ieu teh kayaknya muka mari sapotong deui teh acan beres deh. Kamari teh aya murodin muridin lain muridin murodin muridin murodin mah Allah ngenalkeun diri
ka Haji Deden. Sehingga Haji Deden kenal ka Gusti da ku Allah dikenalkeun henteu. Tanpa belajar, tanpa ada biaya henteu. Ditarik tah. Akhirna Haji Deden kenal ka Gusti Allah. Murodin eta mah. Teu belajar teu naon langsung apal ka Gusti da Allah ngenalkeun diri digepai ku Allah eta murodin ngaranna. Begitu datang alam dunia, begitu datang duit tah Haji Deden eta moal ti salah deui jualna ti mana ti Gusti Allah eta duit teh. Datang mobil jualna ti mana ti Gusti murodin eta mah. Aya muridin mah jalma teh teu kenal ka Gusti Allah henteu muridin mah. Ngan mikiran tai onta tai on oh berarti aya nu nah ciri aya onta setiap aya tai onta berarti aya onta. Nah jadi mikiran heula eta mah pertama Haji Deden usaha image HD kieu carana beres hasil can kapanggih tah aluna teh mah teh rasa menang sorangan tuh. Lamun nu tani ngan teu aya di mana taninya da di kota di dieu. Image HD cara HD hasil can kapanggih tah Allah teh can kenal rasa menang sorangan. Tuluy ngaji tah Haji Deden tengah ngaji. Kadua kalina image HD sarua jeung kamari pacarana teh mun dagang bala-bala sarua jeung kamari rasana naonna oge nya ngeunahna tapi teu payu baikeun teu payu beres. Image teu HD teu sesuai jeung aturan adat. Mun dagang teh mah diusapan ge henteu teu rapi-rapi acan. Tapi laku. Oh, kumaha ieu teh? Henteu. Image teu HD sakumaha skenario urang, teu laku. Nah, jadi opat tanya opat kolom tah kanan. Nu kahiji kumaha cik? Nu kahiji image HD sesuai jeung adat laku beres tah. Nu kadua image teu HD henteu tapi laku. Nu katilu image teu HD laku. Nu kaopat image teu HD teu laku. Hah? Wajar eta wajar. Terus image HD sesuai jeung skenario urang. Sesuai jeung sakola insinyur henteu. Tapi teu beres ka dituna teh. Padahal HD. Teori HD. Tapi teu sukses. Tidinya teh mulai mikir. Teh mulai mikir disebutna istidlal kitu teh. Carana metode cara
hayang kenal ka Gusti Allah. Horeng mana horeng meureunnan hete image hade urang teh teu boga daya kekuatan kitu mah. Bener teu? Da geuning buktina goreng oge image-na teu sesuai sok sukses. Bener teu? Image goreng oge aya teu sukses. Image goreng sukses aneh. Image HD sukses. Image HD teu sukses. Tadi pikiran tak kudu mikir mah eta 4 kolom teh. Lamun mah ieu hasil teh menang urang, bener teu? Berarti ketika image goreng wah hasil meureun. Teu. Tapi dikala image HD geuning teu hasil deui. Bener. Berarti ieu image urang teh sekalipun bagus tidak ada apa-apanya. Bra, eta teh mikir carana. Sawabikul himam la tuhriku aswarul akdar. Sehebat pun image urang, sehebat pun skenario urang, sehebat pun ilmu Haji Burhan yang tinggi tidak akan merubah karena takdir ti Gusti tetap eta. Maka kita ketika bekerja keras tetap kerja keras, tetap takdir bergulir. Jadi tidak akan depresi. Moal gagalnya nyeun deui we. Nya berarti nu nyukseskeun teh lain urang. Hete Gusti jelas tah. Ngaranna muridin eta teh saenggeus bulak-balik ka itu ka dieu hoto kakare kapanggih aya nu nyukseskeunana geuning saha pasti Tuhan sang penguasa saha namana cek orang Islam alsote di bejaan ku Rasul. Akhirnya Haji Deden baru tepi ke Gusti muridin tah ngaranna. Eta mah ladang naon? Ladang ngaji heutuh. Ladang mikiran tentang usaha da teu dekeun maju-maju wae heutuh. Tuh. Jadi tegaplah tah teu maju usaha teh ganjaran mah aya, bener teu? Jadi bahan baku berpikir mencari Allah. Disebutna muridin. Ta ieu muridin pasti neangan dalil muridin mah. Netepkeun ayana Allah teh lewat pia alam. Lewat pia alam muridin mah. Beda jeung muradin sabalikna. Muradin mah Allah ngenalkeun diri ka eta jalmi. Sehingga eta jalmi tanpa berpikir, tanpa belajar mengenal Allah seutuhnya. Begitu datang dunia, tah aya dunia teh moal ti mana deui bijilna? Ti Gusti tina cahaya Allah, cahaya linang gebur kitu lain. Matak muradin mah fa asbatal amro min wujudi aslihi. Muradin netepkeun hawadis alam dunya jeung saeutik isina ti mana bijilna min aslihi tina sumberna yakni ti Gusti. Muradin eta muridin beda di muridin mah eta justru ieu alam teh tai me teh aya mena muridin mah nuduhkeun aya tai sapi nuduhkeun karya sapi muridin eta carana tadi teh tak korean heula heuh teu langsung teu poin teu mikir
belajar urang teh ayanya asana pikiran di mananya bapak urang cenah aki urang urang di mana teu kapangih tah ka ituna salah tah mikirna heunteu salah mikir teh salah mikirna teu sesuai jeung cara-cara mikir anu diatur ku ulama liman teh pikiran deui urang aya oh pasti aya nu nyi kumaha tah carana urang aya jadi jembatan naon jembatanna tah pangna nuduhkeun kana ayana Allah urang teh ayana eueuh umitina eta setiap aya anu ayana aya mimi urang teh aya mimi setiap aya anu aya mimitna butuh kanu mencip anyar urang teh anyar mimitina butuh kanu menciptakeun sanu menciptakeunana Tuhan kabeh ge sapaka Tuhan cuman Tuhanna dinamaan Allah mah eta mah lain hasil mikir langsung ti Allah lewat pihak Rasul Jibril lewat pihak Rasulullah Rasul bejakeun Tuhan anu ngadamel sia teh na mana Allah lain menang mikir eta mah beja langsung heunteu akidah samiyat nu meunang mikir mah tadi akal mah heunteu urang aya urang aya mimi setiap aya mimitina butuh kanu sanu menciptakeunana Tuhan danan kanan tuh cek Kristen sama Tuhan cek Buddha Tuhan cek Konghucu Tuhan cuman Tuhanna bagi orang Islam namana Allah ti saha eta mah lain menang mikir beja ti Allah disampaikan ka Jibril sampaikan ka Muhammad bejakeun ka umat anjeun namana Tuhan nu menciptakeun antum teh Allah gitu. Jadi urang lamun teu kenal ka Allah engke bahaya. Bener teh? Tuhan teh apaan? Bisi sarua jeung Tuhan cek Kristen. Bisi sarua jeung Tuhan cek Buddha. Maka wajib kenal ka Allah Subhanahu wa taala tidinya. Tamuridin eta. Wal is naon sababna pangna muridin? Nah, make kudu merdeh dalil sagala. Pikeun netepkeun ayana Allah beda jeung muradin. Wal istidlalu alaih. Pangna muridin untuk menetapkan ayana Allah min kudu make dalil sagala min adamil wusul ilaih ku ayana muridin tersebut can tepi ka Gusti Allah can usul ka Gusti can tepi ka Gusti Allah maka perlu berpikir da can tepi nu tadi mah geus tepi muridin mah tepi langsung oh ai muridin mah can teu urang muridin lain kira-kira nu bener mikir lagi salah ke buah mahjubi nu dieuna kade aya mahjubi dia muridin jiga teh aya mahjubi aya murid lah muridin mah eta pas mahjubin eta begitu boga duit harta melimpah dipakai hiburan murah eta mahjubin eta mah mahjubin kayak cina dolin jahanam kayak itu na oh lain muridin eta mah mahjubin terhalang jelema terhijab hayang mahjubin amin ulah ulah sasar bahaya eta mah. Nah muridin kembali. Naon sababna pangna muridin make merdih daya sadaya.
netepkeun ayana Allah lewat mikiran pia usaha, lewat pia mikiran alam. Seperti tadi tah tentang usaha di pikiran, image hade sukses, teu hade teu sukses, teu hade sukses. Itu kumaha itu? Mun nyagi menang aing meureunnan. Ketika teu hade image moal berhasil, bener teu? Geuning kadang-kadang image teu hade hasil, oh bener berarti suksesnya lain ku urang ieu teh. Itu aya nu sukses. Tuh, gitu. Matak biji lewat di awal. Oh. Sawabikul himam la tuhriku aswarul akdar. Sehebat pun skenario ente tuh. Sehebat pun ikhtiar urang, ente. Sehebat pun image urang, sakola ge insinyur kau itu ke luar negeri, tetap la tuhriku aswarul akdar, tidak akan bisa mendobrak takdir ti Allah beres. Mata kita usaha gagal, image hade, entong sok depresi, geus we nampi ti Gusti, isukan usaha deui. Ngan pedah aya. Allah lamun membuat sesuatu perkara teh sok disesuaikan jeung adat. Nya sakitu wungkul. Naon sababna? Muridin make merdih daya sagala. Netepkeun ayana Allah lewat pia alam. Min adamil wusul ilaih. Ku ayana muridin belum musul ke Allah Subhanahu wa taala. Can tepi ka Gusti. Keun tong dibaca tengah nama dari heuh. Mun hayang hege susul. Wa illa lamun mah si muridin merdih dalil lain mah can tepi usul ka Gusti Allah. Pamata goba hatta yustadalla alaih. Pamata goba maka teu sah Allah pernah eueuh. Teu sah. Pernah hilang teu sah. Hatta yustadalla alaih sehingga kudu didailan sagala. Bil asyaidohiroh ku ieu alam. Berarti eta muridin teh can wusul ka Gusti. Cacak lamun geus wusul mah teu kudu merdih dari sagala. Ilaha eueuhna Gusti Allah can pernah hilang. Can pernah samar. Wa mata ba'uda berarti eta si muridin can deukeut jeung Gusti Allah. Metak kudu neangan dail oge. Wa mata ba'uda kapan hilangna Allah, jauhna Allah. Ilaha Allah ku si jauh. Hatta takunal asar sehingga asar teh ieu alam dunya tapak damal Allah. Hiya allati tusilu ilaih. Anu tapak damal Allah jadi jembatan besi tepi ka Gusti Allah. Tah lamun geus wusul mah moal pernah naon? Moal pernah jauh si muridin teh Gusti. Kulantaran si muridin teh can deukeut jeung Gusti Allah. Jauh jeung Gusti Allah. Jauh si muridin teh can wusul. Sehingga untuk wusul memerlukan berpikir. Mikiran naon tentang tapak damelan Gusti. Nah, asar karena anu ye tapak damelan Gusti Allah bisa nepikeun kana ayana Gusti Allah. Iraha rek leungitna sapi, bener teu?
Si Muhyiddin yang mikir sapi. Lamun si Muhyiddin geus tepi kana aya sapi. Kulantaran can percaya aya sapi, maka mikir naon? Na. Oh. Ieu teh sapi. Teh sapi. Mana sapi na setiap mate taina wungkul meureun. Teu tah. Kapan hiteu sapi ilang? Teu samar. Sampai di mana? Sehingga ketemu. Berarti san musuh tah. Can percaya ini nyata aya sapi. Dibulak-balik lupa dipikir, oh na aya, pasti aya sapi. Nah. Itu. Di mana sapi? Nah, jauh deket ya. Tuh. Can tepi kene, can percaya kene aya sapi di lingkungan ieu can. Di pikiran deui teh. Oh, loba geuning teh sapina we. Berarti sapina geus hiji ieu mah. Oh. Kasar eta pakna aya sapi aya taina. Sehingga ieu tai sapi suatu dampak tina sapi nu metak nimbulkeun jalma percaya aya sapi. Eta teh muridin. Ngaranna. Beres sakitu we eta. Antara muridin jeung kabeh oge baik muridin ataupun muridin geus tapi mah sama. Kan itu nama. Baik muridin ataupun murid ka itu nama sarua. Geus susul mah. Kumaha saruana kabeh ti Gusti Allah. Hate. Kulantan kabeh ti Gusti Allah berarti perilakukanlah perkara tersebut sesuai dengan aturan Allah kabeh sarua. Datang urang keur nangkring bener teh. Jol awe menor. Majikan RT nu menor meureunnya. Jeung majikan dewan, dewan. Jeung majikan lurah da pemajikan tukang bala-bala mah cadu menor. Majikan batur eta teh, majikan tingalikeun tong. Ti mana bijina majikan batur teh? Ti Gusti Allah eta teh. Bijilna teh eta. Pamajikan nu menor teh nu batur teh ti Gusti Allah bijilna teh. Cek muridin, bener teh? Cek muridin nuduhkeun eta pamajikan batu nu menor teh ayana Gusti. Berarti pemajikan menor batu teh usaha. Maka perilakukanlah pemajikan batu nu menor sakumaha aturan Gusti dan Allah hindari tong lideuk cek Allah teh tuh eta ada batur cek aturan Allah teh eta tong lideuk ompong majikan batur cek Allah teh gitu. Nek muridin sama kan itu nama. Boga duit loba, bener teh? Boga duit? Sama kan itu nama. Berarti eta duit teh disahan usaha. Disamitina ti Gusti. Cek muridin. Oh, aya duit lain menang urang. Nuduh ke Gusti. Berarti itu Gusti. Maka uang tersebut perilakukanlah sebagaimana nu gablegna. Hete. Nyata saha Gusti? Cek Gusti Allah, ieu duit teh ulah dipake hura-hura. Hete. Ulah dipake ulin bae. Cek saha? Aya ku urang dipake nu kitu tepi teh ka Gusti Allah. Henteu. Lain muridin nu kitu mah. Tapi mah jubin eta mah. Tuh. Itu.
Eueuh di dituna. Aduh. Aduh. Itu hiburan aya kitu hiburan ieu teh. Ibu. Tuh. Jadi gitu. Eta teh. Kabeh ge nek muradin sama ka itu nama. Allah, sugan teh kitu nya. Sugan teh beda ka itu sarua bae ka itu nama. Muradin dibere naon? Anak jeung pamaji. Eta. Dibere tah sarua. Kulantaran anjeunna geus kenal ka Gusti Allah ngenalkeun diri ka anjeunna. Serta tahu salabiyah, tahu ma'ani, tahu manawiyah. Begitu datang anak pemajikan ke anjeunna, moal teu satimana tabijilna anak pamajikan teh. Ti Gusti fa asbatal amro min aslihi ngaranna. Ti Gusti Allah. Muradin tah. Muridin. Mikir heula tah mah. Dacan kenal ka Gusti Allah. Ngaji tijan tuh. Terus atuh. Oh, pemajikan teh berarti mah eueuh. Anak berarti ayeuna jadi pasti aya nu ngaya. Saha nu ngayakeunana? Tuhan lanan. Heunteu. Tuhan sang penguasa teh Tuhan. Saha namana Tuhan? Cek saha eta? Eta mah cek Rasulullah, Rasul cek Jibril, Jibril cek Allah. Wahai Jibril bejakeun ka Muhammad, deklarasikeun ka umat bahwa Tuhan yang menciptakan engkau itu adalah namanya Allah. Cek Gusti Allah eta mah. Eta. Allah Jibril Muhammad. Eta. Allah Jibril Musa. Bejakeun ka umatna namana teh. Bisi pahilin ke jeung Tuhan-Tuhan sejen. Kudu apa? Kudu kenal. Tuhan nu disebut Allah. Bisi engke nu ngadama jelema teh patung deui nya. Heeh, kade. Kapan cek batur pangeran teh patung. Anu matahari kan? Gak masin tok mah. Teu. Matahari mah modal cenah mah. Tah teruskeun ayeuna. Terus wasilun ayeuna. Aya wasilin waktuna banyak ya. Aya wasilun, aya sairun, aya mahjubun wae, tilu lah. Terusna wasilun terus sairun majubun aya. Dina Al-Qur'an aya ayat liyunfik du naon? Du saatin min saatihi. Coba mana tah? Kaprah jeung galib-galibna ngamanana teh jelema nu beunghar ku sedekah, bener teu? Kitu Lin? Jalma anu diberi anugerah rezeki yang banyak harus menginfakkan lu tegal mah teu kudu meureun. Ieu firman Allah. Liyunfik du siatin upit lepat bukan du saatin, du siatin nya. Du saatin. Du saatin. Sok tira Al-Qur'an. Liyunfik du saatin min saatihi. Nah. Ada mana luar, ada mana dalam. Mate didinya. Ada mana dohir, mana dalam itu. Ayeuna urang mana dohir heula supaya engke kagali mana batinna. Makna sesuai jeung hikam. Manana? Damah hikamah sesuaina rujukanana untuk menggali Allah. Konon Pak Haji Burhan, tong Pak Haji Udin nyawa kas tukang es. Burhanuddin cekuring oge, lain Pak Haji Udin salah. Ai Udin Mang Udin. Tukang es.
Bener? Kirang sopan emang Udin wae eta. Pak Haji Burhanuddin gitu. Tong Pak Haji Udin, tong. Pak Haji Udin di Majalengka. Tukang beas palingnya. Wajikanna Bu Iroh tukang lotek. Konon Pak Haji Burhan teh sakuana tinggi bener tuh. Langsung kau dia kerja keras, bener. Kerja keras, akhirnya berhasil. Beunghan. Liun pik, gimana ya? Du, saatin, min saatihi. Ieu kabeungharan teh ti saha? Kakarek apal ayeuna. Sugan teh menang urang. Teh menang lamun aing teu jadi insinyur mah moal beunghan. Lamun aing teu sakola mah moal beung. Kitu we baheula mah eta teh. Da buktina Gus Aceng mah teu sakola teu beunghan. Mang Deden ajan ka Korea oge teu beunghan. Dah sakola teu tinggi. Eta. Kuliah ge teu tinggi ning Mencadel. Tamat dikana tamat. Tamat eta. Ieu teh berpikir kikieu teh diajak berpikir, diajak tapakur. Liuk sajam ngaji kieu leuwih bagus daripada ibadah 60 tahun deuleu. Naon sababna? Tapakur. Tapakur saatin khairun min sittina sanatan. Masyaallah. Tapakur sejenak lebih bagus daripada ibadah 60. Tuh, gitu. Itu ngajak itu, ngajak tapakur kikian. Saha nu ibadah 20 tahun ya? Iya, mah masih kena halus. Ngan tapakur aku udah bener. Ulah tahayul. Ulah hayal. Beda jeung hayal mah. Nah, akhirna beritikad manehna menang sorangan. Lamun teu jadi insinyur mah moal kieu. Sehingga lupalah sama Allah. Bener teh? Lupa diri. Terasa nu Gusti Allah. Maka ku beliau diperlakukan lagi teu sakumaha aturan Allah bebas we. Bener teh? Berarti pajuduhan gitu? Laras tuh ngaku, mending aku. Tapakur. Loh. Kabeh dia na aya ilham, masyaallah ieu. Dasar minantu ajengan meureun nya. Cacak lamun mantu lain ajengan nu make tah. Untung kanak ajengan tak kawinna heut. Aya kabarokahan ti mitoha eta teh. Amin ya rabbal alamin. Ilham turun tah. Tuh ketika pengajian cenah asa hayang ngaji hikam euy tah. Ilham eta teh ti Allah. Bareto teh kitu, ilham tati Gusti Allah. Pas ngaji bang pinahkeun ngaji teh mah heunteu ka al-muhyi belot bahasan teh kana tauhid aing teu satuju bejakeun aing mah lagi hikam heunteu da ilhamna encan beres heunteu tuh datang ka ilham bener ti Gusti da teh akhirna mengerti lah bener teu mengerti lah bahwa geuningan lamun teu Gusti Allah sukseskeun mah masuk. Oh, mikir tah we mikir tah tidinya liun pik du saat du saat teh
Dusaatin min si'a min saatihi. Ieu mah dohir. Mana dohir ieu mah. Mana kaprah. Bener teu? Mana kaprah umma jelema ngamanaan teh kitu. Sesuai jeung konteks lapadna. Maka kudu ngainpakeun jelema anu dibere karunia anugerah yang jembar. Ka mana? Min saati tina kajembaranana. Lamun boga duit loba inpakeun tina eta kajembaranana. Engke pan di ditu aya dihareup. Waman kudiro. Heunteu. Ieu nu boga heula. Nek kana wasilun. Kade. Engke eta mah bagian kadua. Kana sairun eta mah. Ieu mana dohir kade. Can diasupkeun kana wasilun can. Jadi Pak Haji Burhanuddin seluruh harta bandana inpakeun ka mana? Kana kahadean. Kana kahade? Abu Bakar nu bogana eta mah. Bakar mah kabeh. Mun Sayyidina Umar setengahna. Diinpakeun. Abu Bakar jang anjeun mana? Geuning kabeh dibikeun. Oh, aya Allah jeung Rasulna nu tanggung jawab Abu Bakar. Imanna kuat. Abu Bakar mah boga duit 1000 dibikeun kabeh. Abu Bakar eta mah mana jang maneh isukan ge aya di Gusti Allah nu mere jeung Rasulna kuat imanna. Arek kitu mah. Oh, saya keradan. Dan siap. Boga duit 1000 ladang bala dibikin kabeh yang menanjang aing gitu nya. Oh gitu urang. Eta Imam Abu Bakar. Si Umar beda, setengahna si Umar mah. Setengah diinpakeun tuh. Eta anu kabeh aya naha? Da ti Gusti Allah cek Abu Bakar. Eta. Dan Gusti Allah dina urang. Hese-hese teh bikeun kabeh kana salah agama. Karena agama Allah isukan ke kuat dibere deui. Abu Bakar tak kuat. Mah kuat ta urang. Dua kekelalanan. Satengah lagi panas tiris bener teu? Pahaye deh boga di 100.000. Diinpakeun 50.000. Panas tiris menang saminggu ta. Mampu bener teu? Teta sah sih dah Umar nu kitu. Tuh, geus. Bandinganana aduh 10 menit ieu euy. Kemaelah samunangna nya. Nah wasilun tah, wasilun ieu. Aya wasilun, aya sairun. Tambahan hiji mah jubun lah, tuman teuing. Liun pik du saatin min saatihi alwasiluna ilaih. Liun pik du saatin min saatihi. Aya nu ngamaknaan yun pik ieu teh bersyukur. Nah, kasaha ka Gusti Allah anu maparin kajembaran yang memberikan anugerah rezeki. Syukuran iki mah dohir keneh. Syukuran tina anugerah rezeki. Nah, da eta teh pamere Gusti bersyukur. Nah, beres wasilin. Pengertian teh tadi ayam muradin ayam muri kabeh ge geus nepi maka Gusti Allah baik muradin baik muridin namanya wasilin. Kabeh ge sami. Jalmi nu geus tepi ka Gusti Allah. Wasilin jama, mun wasilun mufrad, wasiluna jama, wasilina jama tingkah nasab jajar. Nek wasilun hiji meunang, wasiluna lobaan, wasin lobaan.
wasilun nek murodin rek murodin lamun geus tepi ka Gusti Allah naon? Hah? Supaya kaharti terjadi usaha tianya. Hah? Usaha teh jadian. Image HD sekeren aja berhasil. Beres kaharti namanya. Image HD sekeren HD teu hasil. Kaharti teh eta. Henteu tah. Image goreng teu hasil kaharti teu. Kaharti. Image goreng tapi berhasil kaharti teu. Nu teu kaharti sabaraha? Nu kaharti dua pana kaharti sesuai jeung adat. Pana teu kaharti teu sesuai jeung adat. Eta. Tapalaba anu teu sesuai ka ku adat di dinya. Mana nu berhasil tapi image goreng. Lieur ta urang. Eta. Sesuai jeung adat tapi hasil. Oh berarti nu ngahasilkeun teh lain urang kitu mah. Saha meunang Gusti? Itu masa kada syariat wungkul. Akhirna pahajieun wasilin tepi ka Gusti Allah. Tina muridin jadi wasilin. Aya nu teu poin. Muridin wasilin ke. Urang osok ngadong hayang beunghar. Naon bacaanana? Maca waqiah. Hayang beung. Shalawat kami. Hayang naon? Cik cek wasilin berharga teh eta. Hah? Berharga teu? Cek wasilin. Nu geus nyampe ka Gusti Allah. Dibeungharkeun ku Gusti. Dimaratkeun ku Gusti. Disukseskeun ku Gusti. Oh artina eta teh meureunna teh. Wasilin mah. Bener teu? Wasilin namana. Heeh. Lain teu kudu gawe, kade. Teu kade wasilin ye. Heeh. Itu. Oh tadi kan gitu. Oh. Pan tadi. Image HD sukses. Terus image HD henteu. Image gareng sukses. Image goreng henteu sukses. Pikiran teh eta. Supaya urang menetapkeun aya Gusti Allah. Supaya jadi wasilin ka dituna. Tah lamun geus tepi ka wasilin, nah ye. Teu poin. Kade tadi nu beunghar ti saha harta banda teh Gusti infakkeun. Begitu pula urang maca salat rawat kamilah. Lamun masih keneh hayang beunghar jang bekal ibadah masih keneh can tepi ka Gusti Allah. Can wasilin. Henteu encananan. Murid sairin keneh sedang berlayar. Sedang menuju ka Gusti Allah. Dan kade cilaka di dinya. Salah jalan cilaka. Geus wasilin mah kabeh. Maca sholawat ngagungkeun ka Gusti. Make jeung beunghar sagala. Da beunghar geus ditentukeun ku Gusti Allah. Henteu. Beunghar ku Gusti, da wasilin tepi ka Gusti Allah. Teu make dalil. Ngadoa ibadah we ngagung ka Gusti Allah. Gusti abdi hayang rezeki, ngadoa eta mah ka Gusti. Ibadah ka Gusti abdi dibeungharkeun, Gusti abdi beunghar. Ya goniu eueuh. Gusti abdi beungharkeun, bari teh diberi kabeungharan dikekeuweuk ku manehna teu diinfakkeun sabalihna. Bohong ya goniuna. Ya goniu teh tibana ka urang, gonin Allah tiba ka ketika Allah masihan kabeungharan ka urang buru-buru kaluarkeun deui dan Gusti Allah. Da Allah teh maha
Oh dah bang bar kola keudi ya goniu anu aya teu dikaluarkeun kumaha meureun kopat Allah teh maha beunghar tapi kuno aya teu dikaluarkeun ya goniu isukan sedako da Allah maha beung sukses teh ya goniuna aya goniu infakeun teu kalau teh ngapakir kitu mah bener teu sok pikiran kurang hah bener ya goniu Gusti teh babeungan dibere teh Gusti teh babeungan atuh kaluarkeun jang sapali mah bisa nangadu aing berarti kitu mah ka Gusti teh ngapakir heh nah jangan ngadoa ya goniu satelebug moal dijabah ku Allah heh layan pagan urang kabeh eta Allahu Akbar. Jadi ginana Allah ketika tiba ke urang maka urang bakal sering menginfakkan harta banda urang sabab yakin Allah beung nu aya dikaluarkeun Allah maha beung bakal dibere deui nu aya dikaluar Allah bakal mere deui tuh aya goniagun setelebug aya nu aya teu dikaluarkeun mana bisa nganggap tegableg Allah eta teh nah jangan digoyang-goyang oge sama pikiran pikir-pikir banyak nah kembali ke masalah pokok wasilin taya wasilin teh kitu jalma nu geus yakin aya rasa diri kauninga ku Gusti Allah rasa ditakdirkeun ku Gusti Allah rasa diri ditentukan Gusti Allah begitu sholat duha murni ngagungkeun ka Gusti Allah tidak emel-emel hayang beunghar gaya wasilin nah kapan beunghar tentu ka Gusti Allah da geus tepi ka Gusti Allah tuh wallahu a'lam bishawab jam napa Allahumma shalli wa bibina wa syafina maulana Muhammad wa salim tabarakallahu ta'ala an kulli syahadatina ashabi rasulillahi ajmain amin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin Allahumma sayyidina Muhammadin fil ma'la'il a'la ila yaumiddin Allahumma iftah lana futuhal arifin Allahumma iftah lana futuhal arifin Allahumma ftalana putal arifin Allahumma sholli wa salatan tunjina biha min jamil awalu afat wa taglana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfuna biha indaka la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat hayat min jami'i hayat wa bada mamat Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa qurratan badal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najah wal afwa indal hisab Rabbana amfa'na bima 'allamtana wa bi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih wa qarabatil lana bidinina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'limin antara jokona wa anta jokal amanah abdi tawasul ku pangaosan tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarijian kajambaran kaam
ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain.